Beneran ya si Upi euy, aing janjian jeung awewe nginjem motor ah. Pi, Iya, pinjam motor sakedeung. Oh, dan dia ka awewe euy. aing nginjem ek janjian. Geus diinjem ku aing. Sok. Kadang Pi. Oh, sok. Bye. Well. Aing tadi nama ek nginjem. Aing bari. Pi atunya. Ya, sok. Bos. Yo, nginjem motor lah sakedeung. Balik ka mana? Aya janjian sakedeung jalan deui. Bela mah. Moal sakedeung bos, kalem ke kuing. Dibere ieu bos. Heeh, sok atuh. Rangga. Embung aing mesin pemohon pamajikan. Oh, ulah atuh kita daguan mah nya da meulila ieu. Martabak we, martabak. Oke, siap martabak mah. Martabak dua. Aku mau udah nungguin dari tadi dari asar di sini. Iya, maaf telat. Maklum motornya tadi dipinjam sama temen. Dipinjam-pinjamkan terus sih ke teman. Sumar doyok itu pakai motor siapa? Ojek. Si Upi nanyakeun motor cenah dipake ngahelar. Doyok mah kan pisan. Aduh, aing. Si mah bege motor batur segala aing geus agul. Ya anjing motor saha deui maneh? Pan aing tadi geus ngomong aing geus janjian ka si Besti. Sawe nu heula ieu mah. Aing motor aing atuh meuli heula. Anjing motor mana moal tiba tadi ge barbut nginjem jeung aing. Pan aing meuli aing mah bieu nu nawarkeun ka ieu mah. Geuwat si Upi teh cenah motor dipake. Anjing ngunuskeun. Hiji kuat dipake cenah. Oh, jadi motor ini menang nginjem dari si Lutfi. Nya si Lutfi naik dipake cenah ka helar. Jik. Wah, Mendingan motor ieu tuh motor alus. ayo kita jalan-jalan. Ayo gaskeun. Awas lah, hati-hati teh. Menjek, geuwat si Upi cenah ka helar. Ay kamu mau kemana? Aku mah mau jalan-jalan pakai motor bagus daripada motor itu. Nang nginjem deh. Mang Jack, mata kita aing motor teh ulah nginjem, meuli. Tanu kieu ya, nu 4 silindar. Ngeunaheun mau awe teh. Mau jauh sih gimana nginjam doyok. Het, Mente palingnya nyegik sih mah. Juga beli motor dalam sekejap teh. duit mah loba aing mah di karungan. Ayo naik Eta motor rek dipake ngahelar cenah geuwat. Oh tuh. Sana wae. Si Lupi ka tidak pisan. Meuli kieu nu sorana halus. Lebok sian teh Mang Jack. Ayo jalan-jalan. Sekarang mau main we yuk ka Tamsur yuk. Jalan-jalan. Bos. Lila teuing. Motor rek dipake malam mingguan. Martabak eueuh. Motor dipake lila rek dipake malam mingguan. Si tadi. Oh bos rek nginjam. Ih, rek dipake malam mingguan. Yang doyok nu nginjem. Siapa teh mau nginjem ge aku rek berebutkeun si Besti kan. Besti rek dipake malam mingguan. Martabakna kumaha? Pan canu dina ge bos. Kumaha tuh ieu dah. Pentingkeun mah awewe urang ah. Motor menang nginjem ek jago ku martabak. Well, Si bos lupa tuh. daripada si Besti kumana sih teh. Kita ya anjing. Wow, Bandai, Ih, wel kitu naon teh? isi bensin dong. Full tank. Siap. Aku mau ngapel Karanda. Sok. Anak 2 tapi bujuknya gede. Full tank, Bandai. Bang, ada Tuh, cek aing telepon ge. bang. Udah teleponan dari tadi. Udah kangen. Ya halo sayang. Iya si Badoyok itu yang botak. Iya ya goreng patut itu temen AA iya. Oh iya sebentar. 5 menit juga nyampe ke rumah kamu. Gas, Mang Jack full tank. Hah? Full tank geus. Keberaan Badoy? 50-an. Ya duitnya. Pulangan ini.
Coba. Thank you very much. Oke. Well, Well. bye. Bye. Katipu sia da kira bi ku aing tadi asian pulteng nyok ku aing tadi asian. Bohongan goblok nu bareto kitu bayar ka aing. Lumayan saban. Ku aing di kana hutangkeun tah 50.000 bareto hutang geus gede ka aing. Tah ku aing dipotong 50.000 bieu. Hai. Goblok. Aing mah duit mainan. Astagfirullah si kunyuk. Aduh, si goblok aki-aki rabik jadi aing gelahan katipu anjing. Aing. Aki-aki rabik si goblok. Wah, saya emang dia kamari ka aing nipu, meuli bensin duitna. Pasu 100.000 yo. Well, makanya aku kesini. Tah dulu. Ini ketuker sama mainan anak-anak. Ih, maafin aku Bang Doy. Kamu kabatur mah geus we, aku udah dilaporkan ke polisi teh. Jadi kemarin teh 50 ribuan ya. Tah, sekarang beli 20 ribuan lagi. Merekingna ka mana? Pan kamari mereking motorna. Ada di rumah. Aku kan banyak motornya. Duitna heula aing malah. Kalem Bang Doy. Kemarin mah saya lupa ketuker uangnya. Nah, ini sekarang mah uangnya asli Bang Doy. Sabaraha 50? Ya. Atuh. Terus Mang Jack, 20-an. Oh, 20. Ya. Berarti pulangan 30-nya. Ya, kemarin 50. Nah, ini 20. Jadi kembali 30 Bang Doy. Aku motor mah banyak Bang Doy. 30-nya pulangan. Motor aku punya 10 di rumah. Ye, mah. loba duit Mang Jack. Tuh 30. Thank you Pak Mat. Oke, siap Mang Jack. Well. Bye. Ku aing lamun teu bayar ku aing beak ku aing dibajak ka untung bayar si goblok teh sinarian kidang. Allah. Duh, aing mah karsel pisan. Nasi kancil kemana nya euy? Talung ka dieu. Maafkanlah sayang. Bisa kenal can, ulang-ulang selangan. Adeleun aku sih naon aing. Sama ditanya kalau Malik nanya, kok spion? Aing di tanungguan ieu bengkel ku bapak aing nih lulus tadi bisa anu nambal 2 urang. Begitu sia bisa nambal can. Nya bisa tuh aing mah. Tuh pang nambalkeun aing heuh, aing bisa mah. Aing siek nambal naon? Nambal hatiku yang lagi tertusuk duri. Anjir, ge cengek beureum ieu euy. Masih atas di mana Acil? Geus merolang layangan, Wak. Eta naon, Wak? Meni bareureum kitu. Anggur Jepang kan wah aing melak tereh ya tapi mun bareureum ieu deui. Arasak. Nah, eta mah jiga cengek, Wak. Sia mah belaguk pisan kan. Heuh cigana mah. Deuleu mun bareureum kieu eta tah. Tuh. Anggur Jepang kayak dieu teh. Amis, Wak. Amis lagi moal aya deui kan aing ge biak 2. Pokoknya mah ieu mah alhamdulillah leubeut geus arasak deuleu tah. Tuh deuleu mun bareureum kieu anjir teh ieu mah pokona mah aing ieu mah piduiteun ya. Minta atuh aing, Wak. Ih, ulah minta-minta ada mahal kan kieu mah 200 sekilo ge. Minta lah hitung-hitung asaan we. Atuh sia mah kabina-bina tinggi nu leutik atuh ya. Ulah nu leutik atuh, Wak. Tah ieu nu ada. Sia mah sagala pisan. Aing Yo tah, yo aing tuh yo. Aing Tuh, beureum. yo. Amis. Amis yo cek aing ge moal aya 2. Amis, Wak. Heeh. Anjing. Wak. Ieu mah cengek. Goblok nu dirasai, Wak. Anjing. Goblok gua doyok maka aing nipu. Anjing panas ya.